Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Afli Rahman Sodikin di kelas 10 MIPA 2 absen hiji. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Kuda Hade Budi. Aya maung keur manggeus kolot katambah gering, ngalungsar hadampeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareup maung nu keur gegerungan tea. Ceuk munding. Sia mah make gegerungan. Rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaheun ka sia mah satu jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akei-akeyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngahareuikeun maung nu keur sakarat. Kajaba sakadang kuda. Nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg. Ceuk domba. Kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu lain teh tah si belang teh ku sampean. Lain baheula si belok ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayaanna pan keur gering parna. Manehna teh keur sakarat sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureuikeun kitu. Meureun ceuk batur teh, rajieun aya kawani ka anu keur sakarat. Sanggeus ngandengi omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempe sarta pating leos kaleuweung deui. Sakitu wae dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.